Ini nah coklat tadi ada di itu kan. Si break. Tidak, itu Acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah la haula li adai wa la quwata illa li tarkil ma'siyah. Amma ba'd. Gitu. Oh. Ya. Alhamdulillah urang sadaya tiasa kempel di wengi ieu anu insyaallah di tempat anu barokah, amin. Amin. Alhamdulillah oge ayeuna teh arang kasumpingan tamu spesial ya. Siapa ingatnya? Siapa? Oma gendut. Syekh Padil. Mugia ku ayana Syekh Padil di dieu teh nambih kabarokahan. Amin. Sata acan kana ngaos urang moos Fatihah heula. Mugi-mugi mugi-mugi janten kabarokahan kanggo urang sadaya. Mugi-mugi anu kirang sehat disehatkeun. Anu gaduh-gaduh masalah digampangkeun jalan keluarna. Anu nuju skripsian digampangkeun skripsian. Anu keur usaha digampangkeun usahana. Ya baraka. Qabla bidayati ta'allumina hayya bina naqra suratul Fatihah jama'atan ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa baitihil kiram syunillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ar-ruh. Syulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila arwahi jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat mimma syarikil ardi ila maghribiha wa min yamini ila shimaliha min qafin ila qafin min walidi adam ila yaumil qiyamah. Syaudillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ayeuna bab pasal ka ayeuna teh pasal purudul wudui. Ditinggal halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Allah ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihim amin ya Allah rabbal alamin.
Faslun ari ieu hiji pasal. Furudul wudu'i si pirang-pirang parduna wudu Next. Furudul wudu'i pirang-pirang parduna wudu Sittatun eta aya genep. Al awalu ari nu kahijina aniatu eta niat. Nah, asaniu ari nu kaduana Imamnya. diam-diam mengoreksi. Salah ini. Sangat indie. Edan. Saya kan tuh kopiah gue deh. Yaman yang gede haus salah gitu kan. Ghuslul wajhi ngumbah beungeut. Keur arurang mah beungeut. Lamun keur mama mah mun rarai. Wajah. Cai mama tinggal 5 ya mah. Salah gitu maaf. Ngumbah rarai. Salah gitu. Tunggu di bawah dia. Asalisu ari anu katiluna. Kopi dedek untung. Ari Anu katiluna. Ghuslul yadaini Ghuslul yadaini eta ngumbah leungeun 2. Ma'al mirfaqoini sarta sikuna 2. Sarta sikuna 2 nana. Nempel ke Neymar. Ayeuna teu makan. Jasper anu Cibudi. Ayang. Arabiu ari nu kaopatna. Mas Husyain ngusap perkara minar ro'si tina setengah sirah al-khomisu ari nu kalimana
Udah cium kok kena sama barokah naik. Amin. Beraya. Iya. Goslur Rijlaini. Goslur Rijlaini ngumbah suku 2. Oke, simbol kaki nanti. Nah, permen kaki. Ngumbah suku 2 atau nyen ceker hayam jadinya. Suku itu ada itu. Ma'al Ka'baini sarta mumuncangan 2. Sarta mumuncangan 2. Mumuncangan 2. Lalu bating 2. Dua. Asadisu ari anu kagenepna. At-tartibu eta tartib. Si Gilang kayak cerita lagi. Bagja cenah ieu ayang beb ngaos cenah Sedang mengaji. Salah ya anjing. Demi melanjutkan kehidupan. Jadi ustaz, men. Kebaikan tes. Keluar pang-pangan kayaknya. tah Tahun keluar pang-pangan kayaknya. ieu bab teh martelakeun fardu wudu. Cek kitab Sapinah teh fardu wudu teh aya genep. Nu kahiji naon tadi? Iya. An-niyatu niat. Tah kumaha niatna? Kumaha tuh mancing bener atuh. Anjing salah sudah. Salah. Ah, Nawa itu gusla gitu lihat. hei atuh. Badan. Bang anyun. Kaget orang nah salah berarti dia. Salah. Parah ieu mama teh kayak gitu mama. Kudu gitu halus yang nyalakan itu salah nih. Angeutkeun dia. Nah, eta nawaitul wudu li rafil hadasil asgori fardon. Baca. Lamun erek salat fardu. Bedana Ya. naon Ustaz? Apa wudu teh sunnah. Tapi ketika erek salat mah Wajib. wuduna jadi wajib. Berarti mandi Sunah teh mana dia buka wudu. Jadi asup kana kaedah malayatimul wajib ila bihi bahwa wajib. Jadi artinya perkara anu moal sampurna eta kawajiban teh ku ieu perkara, maka perkara ieu teh jadi wajib. Paham teu? contoh. Contoh, Dua contoh ya tadi. salat teh wajib, Wajib. wudu teh sunnah. Nah, tapi salat teh moal bisa dilakonan lamun teu wudu. Betul. Maka wuduna jadi Wajib. nah, terus teh ayeuna misalkan urang teh hayang paham nu karar ieu, hayang paham Quran, hayang paham hadis, hayang paham kitab. Eta teh wajib paham kana Quran jeung hadis teh. Tah. Anu sunnahna naon diajar bahasa Arab. Maka diajar bahasa Arab teh jadi Wajib. wajib wayahna si asup bahasa Arab. Lain mubah. Lain. Mubah emang awalna mah, tapi karena dia diasupkeun kana diajar ieu. Wajib. Karena wajib maka jadi ngilu wajib. Lain tuh. Tapi mun niatna teu bisa ku bahasa Arab kumaha Pak Ustad? Ya, kumaha we neangan cara meh bisa eta mah. Ayeuna mah geus loba atuh. Kemenag ayeuna mah terjemah. Tah nu kahiji niat. Niat teh tempatna dina Mana? kumaha cenah mama? Niat teh aya sabaraha tempat. Si mama mah ieu ilmu ieu sih. Coba tuh jelaskeun heula. Niat ucapan. Naon wae?
Tokokan ya. WhatsApp enggak Niatnya dua Teuing. Ayo sok itu. Soman bahasa nate. Istuni. Mun eta we niat ucapkeun dina hate. Namana hate. Tang ngucapkeun dina ieu dina Pambu Bot lambe. lambe. Dina lisan mah sebagai penguat. Nya bisi teu yakin. Kuatkeun ku lisan. Nu kadua naon bieu? Bah banget. Ah. Ngumbah beungeut. Ngumbah beungeut teh. Jadi patokan beungeut tina awal bijil bikeun ka Bijil naon heula teh? awal buuk. Bijil buuk kitu Sugan teh ngarti. Bijil buuk. Tungtung Tah ieu kan buuk. tarang urangnya Tuntung tarang teh kudu batas atuh. batas. Mun tungtungan di dieu meh. Nya berarti. Oh, jauh bukan. Masanya gitu men, kumaha. Anu botak gua di dieu. Anu botak mah. Botak kumaha Ustaz? Kira-kira we anu botak mah. Beungeut di mana gitu. Banget di Malaysia sirah. Beungeut karena kan ieu bacana beungeut. Jadinya nama itu Gus lah eta mah. Tah niat ge dina ieu teh pas kecelakaan pertama. Cerot kana ya teh. Kecelakaan celak. Niat abi wudu fardu. Tah ieu non si lapak tangan teh ulah iya jadi kudu si telapak tangan ieu kudu kabagean kabeh wajah ieu. Ulah aya nu sarua. Jadi misalkan kieu. Maksudnya ulah aya sarua leungeun aku. Jadi misalkan urang teh geus ngusap ku nu ieu luhur teh. Hisap deui kuno. Tangke ieu make di jeung ieu. Oh. Teu meunang. Lain teu meunang nya alusna jadi kabeh kagunakeun jeung ieu kabeh. Tah ieu. Contoh. Ieu mah Nah eta China sep. diajarkeun Mana mah paragraf di paragraf. pas di Darul Ma'arif diajarkeun kieu. Jadi ketika ieu teh cai teh asup kan cai teh kana leungeun tah kieu teh ieu teh mulai ti dieu ti luhur teh kieu teh ka dieu tah ieu teh paratkeun ka dieu ieu ka dieu tah kitu jadi Ieu nanti ke bawah nih yeuh. tah nepikeun ka dieu Lamun ku gayung kumaha Ustaz? ku gayung nya teu naon alus Mandi. ku gayung tah ku gayung mah kan leuwih alus jadi na teh maratangan ieu mah bisina caina keur saeutik jadi Keran. Bagus ya tuh kan balong. bisi caina sabotol ya bisi caina sabotol gitu Jadi keumkeun mah megan naon Jangan selongkeun. Heeh, keumkeun. anu katilu naon Eta lamun si Agus Buntung mah Kanan. dua anak. naon Islam eta Ada ini ngumbah dua panangan. dua panangan aja siku sarua tah ngumbah panangan gitu Karep men. Karep jadi paragraf tuh. ti luhur teh kucurkeun Cai. ieu ge kudu beunang cai kete ku ieu teh di ieu seut tadi ieu tah ieu teh ku anu ieu teh dibagi dua si leungeun nu ieu teh Lari heeh jadi anu jadi kete ieu set tah anu ieu ku nu ieuna anu belahan anu hiji dina kete set pak gitu Iya. heeh sarua ku gayung ge da gitu heeh kudu ti jadi nampak jadi ti luhur
lamun dikeun mah emang Orang dihandap lah biasanya. dihandap kan, lamun misalkan dikeun mah. Tapi lamun kieu kan ieu pangluhurna. Jadi ieu lah. Jadi urang teh nampa cai. Tapi lamun teh dia Orang biasanya gitu lah teh. Nah iyalah jadi situ heula ke Ya, situ. iya mah sebagai meh tartib Tarti alusna. dianjurkan. Abdona. Sarua angke nu kiri kitu, jadi kanan ke kiri. Di repeat tuh gitu. Repeat ya. Tilu kali. Terus nah eta nepikeun kasiku amat. Kudu beunang tah meh yakin leuwihan. Iya, bes. Leuwihan meh yakin. Yakin, itu percaya, itu yakin. Tah gitu. Di mana balong mah ada di kitunya, langsung baru cair di kitunya. Sama lebih tilu. Cokel. Kalau menang lauk, gitu. Menang lauk. Kalau ngusep. Kaupan. Beli we tuh lauk mah. Anu kaopatna Usap sirah. ngusap perkara anu aya dina sirah. Sekarang usap buk atau bogobuk repot. Nuhun. Jadi ngusap sirah, aya bahasana teh masuro si. Body shaming. Tah, lamun misalkan aya bukan ya berarti eta genah urang nentukeunna. Karena awal sirah teh nya, awal ieuna buuk, bijilna buuk. Jadinya teh cai teh kana leungeun set ka tukang. Foto. Lama lah anu kieu mbah sadaya kan kieu. Bawa wadah bener. Set. Kitu eta teh ajaran Muhammadiyah bener atau ada yang muge tapi aya nu ngomong anu mah. Entar. Nya sama aya hadis kitu. Hadis merenya. Nya. Dalil. Dalil. Tai di NU mah diper ieu jadi nanti dipermudah. Kitu oge ngamalkeun oge. Da eta mah hadis Nabi. Ngan di NU mah dipermudah. Dipermudah teh jadi henteu nya henteu kudu kitu wae. Ayeuna maksudnya rek ngusap sa hiji perkara anu aya dina ieu ge maksudnya teu naon. Dadina teh ngusap sirah saeutik. Heeh. Lain leutik. Usapna teh buuk lain sirah. Kulit buuk. Sirah. Oh, kulit sirah gitu. Jadi tah lamun ieu mah lamun di dieu mah bahasana cek sapina mas husyain. Artinya Ngusap perkara. Jadi naon wae nu aya dina sirah. Berarti buuk ge beunang gitu. isi maneh kutilan di dieu. Tapi kebanyakan nganggapna buuknya. Tah, eta nu salahna teh kebanyakan. Mana nang lingat kebarotang gitu. Tidak naonnya teu ngarasakeun jadi Deddy Kobuzer eta. Jadi kumaha kan kitu nanya cenah. Ieu kumaha kudu teu aku mah cenah. Tuh kan di dia di nasarana teh walau bak dosa rotin cenah. Sanajan sebagian buuk. Jadi cenah naon? Gitu bener. Bisi-bisi ya mah caina keur leutik keur saeutik gitu. Aya obatnya obat teh nyampi mencai saeutik mah bisa make obat kan genep. Naon? Wudu teh aya genep. Nya kudu dilakonan geneupanana. Kan rukun ieu mah. Depan wudu. Heeh. Kan fardu. Jadi kudu dilakonan kabeh. Na opat naon wae sok. Hiji sahadat. Iya tuh. Mastaka. Heeh. Lain mastaka tuh si Rarai. Rai. Rai. Kalau bareng minum coklat. Iya, musam hiji kaki. Heeh. Tingali eta nu fardu wudu nu genep naon wae. Oh eta. Nomorna eta nu niatna teh asup meureunnya nu 4. Atuh niat mah da teu make cai niat mah. Niat mah nah hate tartib mah. Yang geus puguh deui. Ieu teh kan mah sunah. Heeh, ieu mah sunat teu naon. Jadi anggar genep. Lain ya menjelaskan situ jelas.
Tah, nu kalima. Naon nu kalima? Gos, lu rijlaini. Mumbah suku 2. 2 nana ulah hiji. Kamu nah hiji mau sa. Beda jo. Eta mah mustasna pengecualian. Aya hiji men. Aduh. Maal Ka'bah ini sarta muncanganana. Amun muncangan kumaha? Aku mah jangan. Deui. Tah, iya mah kira-kirana nya nepikeun kamu muncangan gitu nya. Amun muncangan berarti nya. Pokona masa ukuranna gitu we. Heuh nya ngusap we yeuna. Heeh. Mang Abil bieu nanya dina ai cepil. Tah, cepil mah sunah. Cepil mah sunah. Nya. Mun rusuh bae dilewat. Pokoknya Tah, ulah abong ku urang teh di bejaan teh sunah teu dilakonan. Lepas nate kamu. nah cepil teh. Sampai rusuh. Mat. Bedana jalma zaman ayeuna Soalnya orang sok cepil maksudnya. alus. Abdul banget. Bedana ya zaman ayeuna jeung zaman baheula. Jalma zaman baheula mah ngalakukeun hiji perkara teh karena eta sunah. Baik. Aya zaman ayeuna mah karena sunah jadi teu dilakonan. Bahaya. Alasan anjing Profesional pol mah anjing. Lain kan kudu hafal bahasa Arab, mata dimake bahasa Arab ieu teh. Naon? Men. Itu ini. Mereka udah sampai 6 tahun. Ini kudu 3 kali kabeh. Lagi hunah 3 kali teh. Sekali ge bisa bil. Sakali ge bisa. Tah, tadi lamun misalkan cenah setik jadi teu naon sakali. Tapi emang sakali teh rada mangmang. Mun rusuh ieu mah gitu. Heeh. Soalnya baturan aya gitu di Tasik maksudnya teh. Sakali gitu naon cenah aya rusuh mah. Heeh, karena tah eta cuman kan tadina lamun misalkan urang keur kalem mah eta bisina teu suci teh teu beunang. Kawalatraan. Teu kawalatran jadi can beunang teh si parduna. Kena teu sah wuduna, teu sah salatna. Nah rusuh. Di dia teh garing kekayaan. Bahaya. Tah kan lamun tilu mah geus yakin ya geus beunang kabeh. Nangis berkali-kali. Heeh. Tapi cenah yang sakali lu ditiru cenah maksiat ka Rasul bener teh teh. Wah, duka ya can pernah. Abi mah teh can pernah nguping kumaha ye. Wahabi. Barang gawe. Eta teh ditiru cenah maksiat ka Rasul teh meureun. Lima tahun. Emang sudah Euy anjing. Duka tah. orang teh Pasti. bingung euy. Tah can nguping abi mah. Kumaha? Jawabannya nama. Pernah nguping atau kumaha? Nama mun leuwih ti 3 kali maksiat ka Rasul. Asup Tong makan senang dia. Dia mah teh senang. Gimana? Wudu teh pan parwa teh sakali. Sunatna 3 kali. Mun 4 kali teh atawa leuwih disebutna teh isrof. Oh, leuwihun. Offset. Offset. Ari berlebihan teh eta teh sanes kalakuan Rasul. Jadi disebut itu teh Maksiat teh. Barenan gitu. Mati ka hati gitu. Buat senang tuh men. Nah, ada yang satu mah waktu sian, tak jelema masih banyak itu kan. Dah ngasih kan Nabi boy. Coba lanjut ya. Asa disu anu kagenepna teh Bangsa Disna. tartibnya at-tartibu tartib teh jadi tertibnya Tuh, ngajloknya. heeh tengah celok. Jadi langsung ka suku. kade teu ulah abong hoream suku heula. Kade. Berarti handap. Ulah suku heula umat. Kudu ti awal tina niat. Ari eta Pak Ustaz aya cenah anu wudu bisa di setengah-setengah. Kumaha eta udah di Jadi bisa naon wajahna heula, engke tanganna iraha. Kumaha eta Pak Ustaz? Dong dikocekeun. Jadi maksudnya da keur bisa kali-kali geus balikan deui gitu. Jadi cenah misalnya ayeuna teh kepala heula. Tah engke misalnya di mana
leungeun cenah. Aya bisa kitu cenah kam dedengnya teh kumaha eta maksudna penjelasanana. Wah, Juga nu beak cainya. benar tadi ya, kita dia coba jelaskan dia. Soalnya orang pernah keleutik itu lamun beak cai. Ngajawana teuing pori. Oh iya pernah ada yang ini dah. Nah, gitu teh dia beak cai dia pindah. Saya pernah ada yang kemarin teh gitu bisa. Gitu udah teh gitu. Terus gitu udah. Waduh. Jangan. Urang mah gitu baheula teh ngan asa ulah ngomong gitu. Sama bebas ini. Euy, ulah ngomong. Bot teh di sini bala itu ngomong lebih ke itu. Dah, logika we atuh seutik. Eta lumayan. Ayo urang mah asa pernah ngadangu teh. Aya kudu tuluy-tuluy ya tadi lah. Pernah manggih can. Iya urang kita. Syarat suci. Syarat suci teh kudu tulu-tulu ya. Ting dina naon gitu ya teh. Suci kan kudu jeung adus. Oh, heeh. Tulu-tulu tapi syarat tulu-tulu mah keur anu langgeng hadas. Awes hado atawa kolotan umum gitu. Oh. Berarti di luar eta mah teu naon. Ai kaharti mah maksudnya tong aneh-aneh lah. Gue cenah pugu-pugu. Pernah ada damu gitu cenah. Jadi PDC nanti saeutik cenah. Ayeuna teh di dieu. Ieu heula naon? Muka heula, tangke pandanganna teh. Di mana gitu kan? Aya syaratna cenah. Syaratna teh Dukana. ulah batal. Oh, ulah batal. Gitu lain deal. Gitu lain. Jadi misalnya muka heula orang teh pandanganna di mana misalnya beda tempat gitu. Tapi ulah batal wudu ulah batal ulah itu ulah teruskeun. Nah, jadi neruskeun gitu lain. Urang kamari. Kamari ngaji teh takhiran, lain takhiran sih. Pas kabeneran sarua ngabas ngaji teh bisa cenah gitu teh. Kan syarat ketentuan berlaku cenah jiga nama. Nganting naon tah. Nah, di teh urang satu berlaku teh. Eta nu ulah batal. Ulah halang geung hadas gitu. Ulah batal ulah naon? Muduna. Ulang halang Ini mah langsung angkat. Nya kitu tah eta. Lanjut. Kagoknya hiji deui. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun. Ieu hiji pasal. Tah ieu niat ieu. An-niyatu ari ngaran niat. An-niyatu ari ngaran niat qasdu syai'in. Eta eta nejakeun hiji per qasdu syai'in eta neja kana hiji perkara. Neja kana hiji perkara muktarinan dibarengkeun muktarinan dibarengkeun bi fi'lihi jeung migawena
Wa mahalluha jeung ari tempatna niat al qalbu niat tempatna niat teh al qalbu eta hate hate wat talaffudu ari ngucapkeunana biha kalawan niat ari ngucapkeunana niat sunnatun eta sunnah wa waqtuha ari waktuna niat inda gosli nalika ngumbah inda gosli nalika ngumbah awali juz'in pangheulana bagian juz minal wajhi tina rarai wat tartibu ari ngaran tartib wat tartibu ari ngaran tartib eta alla yuqaddima ulah ngaheulakeun Kebaca. Salah ini siapin mah. Ente ieu teh ulah, dia ngaheulakeun. Kita baca jeung nanti. Kalau ieu teh. Nami Asal siapin. Udwan kana hiji anggahota ala udwin
manderikeun anggota anu sejen. Kekuatan mana terlalu manja, cok. Nah, ieu bab teh martelakeun tadi nu dina wudu teh aya niat jeung tartib. Jadi niat teh qasdu syai'in neja teh naon atuh neja teh bahasana dieu? Neja. Lah beda dia. Niat senja meureun, senja niat. Heeh, nejakeun jadi Neja. Ngegeskeun. tah. Qasdun. Ngamaksud jadi HTT. Maksud ya. Erek ngalakukeun sesuatu. Niat. Muktarinan bipilih dibarengan ku Iya. pagaweanana. Jadi lamun teu digawean mah eta Enggak niat. teu asup. Niat bohong kali. Estuning. Naon atuh estuning? Tah, ai tempatna niat teh tadi dina hate. Jadi nu diucapkeun mah naon eta bieu? Tah, wa talaffudu biha ngucapkeunana mah sunnatun sunnah. Disunahkeun nyarioskeun nama. Tapi nu asli nama niat mah dina hate. Tah, waktuna ngucapkeun niat teh eta tadi ketika usapan pertama. Tina beungeut tadi mun dina wudu mah. Ngumbah beungeut teh cai beunang kana beungeut tarang. Dina hate teh sabari ieu naon ngamaksud erek wudu. Tah bareng jeung wuduna kan kitu. Terus tartib teh eta bieu ala yuqaddima udwan ala udwin. Ulah ngaheulakeun anggota anu hiji ngamanderikeun anggota anu sejen. Ngaheulakeun suku. Tibatan beungeut misalnya beungeut dipandeurikeun ulah kudu tartib we beungeut heula ke akhirna ku suku. Tong diacak. Itu jadi pardu tah eta rusak wuduna teh. Tah panginten sakitu nu dilogat mangga bertaros kita berdiskusi. Men, ya Bertanya. Interupsi. Mangga Lamun misalkan geus wudu ya dek make sapatu eta teh bacana deui. Balik. Naon dia tuh? maksudnya kumaha? Ya sih misalkan orang teh geus wudu. Orang mah gitu relasi ke itu. Ngomongin sepatuna. Nah, amin sepatuna. Kalau misalkan pakai sepatu teh aya ngabaca di doa gitu. Kan orang mah teu bisa baca, orang teu dibaca gitu. Oh duka tah can pernah nguping eta. Kumaha Cep Padil? Mau pernah nguping? Teh can. Lain maksudnya lamun dat pakai sepatu ya gitu. Oh, jadi eta mah emang amalan ijazah tidinya meureunnya ti pasantren eta khusus meureun. Sugan teh doa make sapatuna sugan. Kumaha tah aya teu doa make sepatu kumaha man? Aya, juga make sepatu itu aya. Kumaha tah? Nah, itu aya di Contoh, terang ingat. Nah, Pasti aya di hukum Islam segala ge. heeh pasti aya. Itu Doa. Jadi beres Majid gebis. kelas teh. Bila. Pakai sepatu teh. Kudu ngabaca doa mah wuduna teu leungit. Oh, tapi halus sih. Namun misalkan make sepatu teu make lagi wuduna pan Angga aya salah. Nya. Dina bat Ngan ieu mah meureun supaya Sepatu namun bau. ngadoa teh
meh dijauhkeun tina batal wudu. Meureun. Tapi itu asli nama. Asal teu jauh dina pembatalan dulu bisa teu bakok teu. Tapi kan ku teu ngadoang urang teu apal meureunnya. Tak gitu. Tah ku ngadoang meureun dibantuan. Tapi tak apa sih. Tapi nah heuh lamun teu ngadoa ge sakirana teu batal mah nya teu batal. Ternyata meureun aya maksud tersendiri. Ciga nama hafal soalnya. Pendapat lain. Langitan begitu engkelah diteang. PR-keun. Paling nu apa di bejana. Heeh. Ieu masa apalna we. Doa usaha ya tuh. Doa usaha. Kela eta mah. Awak ieu enggak poe. Panjang teuing. Siapa di bejaan? Serius aing mah. Aya doa apa Iya tuh nu tere we. Ngomong sakit. Kalau maya silatu asyir dibuka dek itu alhamdulillah geus ya. Itu teh adina Alhamdulillah asyir permudahkanlah jangan persulit dina usahana. Berarti dina masalah ieu tadi fardu wudu jeung ieu mah niat jeung tartib mah geus beres sebenarnya. Oh. Iya, Pak Ustaz. Naon? Puas anjing. Oh, langsung kieu ya. Aing geus budak-budak ya bieu. Mayday. Gua teh gitu sabarna jangan ada teh tindakan. Asli. Gepas. Eta teh Pak Ustaz dinu wudu hungkul. Naon? Niat dinu HTT atawa dinu KB KB. gitu. Dina KB. Ngaranna mana teh pan? Tah ieu mana geura? Pan penguat ngayakinkeun urang. Mana niat teh? Nulisan teh. Niatu qasdu syai'in tah. Lamun dinu salat kumaha tah Pak Ustaz? Tah dina gerakan pertama pas takbiratul ihram. Nya pas Allah cenah ieu teh. Ya kami ibadah gitu. Tah jadi urang teh ngamaksud rek salat gitu. Tapi yang menrek puguh mah nya kitu we. Jadi niat abis salat gitu. Kita habis sholat subuh fardu. Kang ngucapkeun nama tadi sunah unggul. Anu asli namanya. Nah, gitu. Aya nangtung rukun sholat nu katilu kan. Yang aing niatna dicelik. Tah, engke nya eta mah. Bab yang akan cenah nanti dibahas. Aya babna khusus. Kuduna dalam Oke, tah. Oke. Oke, eta mah aya kitabna aya, babna aya. Umatnya eta urang can tahu Kudu diajar. Aing apal seutik men. udah nyengir ka katuhu cenah mana. Atuh di style we. Aing juga berat cenah. Nah, Bakal langsung. iya mah berdasarkan pengalaman. Pengalaman cenah. Ini mah ayo penjelasan. Siap. Jual gedang. Nah, eta ge erek ieu, naon erek kitu ge. Sarua niatna teh pas ian pertama. Maaf, Bet. Namun tak apa misalkan bismillah hungkul. Nah, itu Menang. menang. Kalau ada salah. Aman, Bet. Oh, aduh kan ugal-ugal. Ya, tiap ganti gaya bismillah we. Sepatu. Tapi kan ayatnya Udah bisa. Tapi ieu teh ada Aya gerakan ulah di antarana WOT. anjing. We otek goblok. Ah, kogel teh. Anu dari belakang. Nah, ulah Ustaz. Eta teh ngawaris kana naonnya lamun dina ieu mah. Jelas kenapa teh naon? Momen ontok. Woman on top. Oh, montot no. Awe di luhur. Awe di luhur teh ngawaris Kan kana. sekarang mah itu capek. Apaan arijalu qawamuna ala nisa. Ayo lamun kan menu atas teh jadi. Baik. Laki dicapek. Oh, tah karena geus keluar. Ya pokoknya mah pembahasan ieu mah geus beres wallahu alam bisawab. Urang lanjutkeun kan. Bima lam tana rabbi alimna alladhi Rabbi faqina wa faqi alana lana fi dinina tawassalna bi ta'alumi
bi ta'limin antar ngawasi wa antar zuqana amana abdi tawasulku ngarizkian kajembaran keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.